warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qaili fi kitabihil karim, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para ulama, para asatidz, para hujaj, para sesepuh pinispuh, wabila khasil khas kasepuhan urang sadaya, Bapak Haji Diding, Bapak PLT, Kepala Desa Ciwaru, anu kusim kuring dihormati keluarga besar sahibul hajat, kersana Bapak Enju Wasju, anu kusim kuring dihormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Teu aya cariosan anu paling pantes, teu aya kalimat anu paling tepat selain ti sanjungan puji hamparan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kekuatan, kesehatan, kesempetan ka urang sadaya sehingga dina wengi anu mulia tiasa kempel ngariung bersilaturahim, bermuqabalah, bermuajahah, menghadiri majelis ilmu melalui pangaosan walimatul urus Pun Adi Gugun Sugiarto sareng Nen Widya anu pelaksanaan akad nikahna kaping 15 Desember 2018 di Jakarta. Pamugi hadirna urang dina wengi ieu tercatat sebagai amaliyah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, simkuring bersyukur wengi ieu tiasa bersilaturahim dipasian kasempetan kanggo nyampaikan tausiah di hadapan Bapak Ibu kaum muslimin di Ciwaru, tempat kelahiran simkuring. Terus terang hampir 2 sasih simkuring ditugaskeun kanggo jadi narasumber dina pendidikan dan diklat se-Indonesia penyuluh agama di Medan, di Manado, Papua, Makassar, terakhir di Palembang, kamari sonten simkuring nembe di Palembang. Jenuh terus terang margi pesertana sanes kaum muslimin, tapi para penyuluh agama Kristen sareng para penyuluh agama Hindu. Saparantosna didata peserta diklat para penyuluh agama Kristen mayoritas para pendeta. Janten simkuring salami 2 sasih alhamdulillah masihan ceramah di payuneun para pendeta. Wengi ieu tiasa silaturahim sareng Bapak Ibu kaum muslimin di Ciwaru tempat kelahiran simkuring. Alhamdulillah bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kasehatan sareng kasempetan mangrupikeun 2 nikmat anu dianugerahkeun Allah Subhanahu wa taala anu kedah disyukuri ku urang sadaya.
Saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina salah sahiji hadis aya dua nikmat anu seringkali dipopohokeun ku seueurna jalmi. Ada dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan umat manusia, saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Aya dua nikmat anu seringkali dipopohokeun ku kaseueuran manusia. Anu kahiji saur Kanjeng Rasul as-sihah, nikmat kesehatan. Anu kadua wal farag, nikmat kesempetan. Allah maparin kesehatan. Seringkali manusia dipaparin kesehatan tapi poho salat 5 waktu, poho salat berjamaah, poho ngaji Quran, poho ibadah, poho sedekah, poho karena pengajian. Nangke saparantosna Allah maparin panyakit, aya di kursi roda, henteu tiasa gerak, aya di tempat tidur, nembe hoyong ngaji, hoyong ka masjid, hoyong sedekah, hoyong ngaji. Nah ieu berarti henteu bersyukur. Aya deui anu dipaparin kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala. Sempet hadir di pengajian, sempet salat berjamaah, sempat sholat tahajud, sempat sedekah, tapi kesempatan ia henteu dimanfaatkeun. Nah ia berarti termasuk henteu bersyukur. Bapak Ibu lamun urang ngarenungkeun sadinten sawangi salami 24 jam manusia ngabutuhkeun bernafas, ngabutuhkeun oksigen seueurna 2880 liter. Satu hari satu malam Allah memberikan oksigen yang dibutuhkan oleh umat manusia sebanyak 2880 liter. Salami 24 jam 2880 liter oksigen digratiskeun ku Allah Subhanahu wa taala, teu kudu bayar. Leres henteu? Cobi ibu-ibu, setiap sasi aya nu nagih oksigen tante, aya teu anu nagih motor. Aya di Ciwaru ge ternyata. Setiap bulan aya debt collector nagih cicilan motor, nagih cicilan mobil. Tapi can aya debt collector nagih oksigen per bulan. Digratiskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring naros ka dokter di rumah sakit, kinten-kinten saliter oksigen hargana sabaraha. Itu kinten-kinten sabaraha tahun kapengker sim kuring naros. Kaleresan aya salah sahiji murid anu jadi dokter. Ustaz, 1 liter itu 25.000. Lamun saliter 25.000 kali 2880 liter, hargana berarti 72 juta. Janten Bapak Ibu, sadinten sawengi 24 jam Allah mensubsidi urang sadaya 72 juta tina oksigen wungkul. Emut teu ka dieu.
Entemut 72 juta Allah mensubsidi urang sadaya salami 24 jam 72 juta tina oksigen. Lamun dikalikan sabulan 2.160 juta gaji saha sabulan 2.160 juta. Lamun Allah mensubsidi satu hari satu malam oksigen 72 juta kali satu bulan 2.160 juta, dicabut subsidi ku Allah kudu bayar bangkrut urang sadaya. Makana kebangetan di piwarang maca Quran teu daek, ngaji Quran embung, diundang dipanggil ke pengajian lumpat. Nah makana strategina pun paman di enjing sampai sore dangdut heula gitu. Didangdutkeun heula supaya loba jalma, dangdutna leungit, jalmana leungit gitu. Bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Nah tina oksigen wungkul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, syukur anu salajengna urang tiasa hadir di pangaosan saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing saha jelma anu menempuh suatu perjalanan anu dina perjalanan eta tujuanana kanggo menuntut ilmu, mengkaji ilmu khususna ilmu agama, maka eta jalmi dimudahkan ku Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Hoyong lebat surga Bapak Ibu, tangtos hoyong parantos ngaca heula, cobi ngaca heula pantes tah henteu lebet ka surga. Bapak Ibu bade kondangan kan ngaca heula pantes tah henteu, nganggo jilbab ieu pantes tah henteu. Bapak-bapak nyisir heula, teu cukup nyisir, minyak wangi semprot kanan kiri, sakali-kali ngaca pantes tah henteu lamun lebet ka sorga. Dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dimudahkeun ku Allah jalmi anu ngaringankeun sampeanana dilangkahkeun ka majelis ilmu kalayan tujuan menuntut ilmu, dimudahkeun ku Allah jalan ka sorga. Cek dina ilmu bahasa Arab sahala disebutna fi'il madi, kata kerja bentuk lampau. Jadi Allah dudukan di dia melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalmi anu hadir di majelis ilmu kanggo menuntut ilmu, maka parantos dimudahkan jalan ke sorga. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu anu hadir di dia tergolong ahli sorga. Simkuring yakin sabab Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebatkeun sahalallahu, Allah parantos ngamudahkeun. Sanes bakal dimudahkeun, tapi parantos dimudahkeun, berarti parantos dijadikan ahli sorga. Bapak Ibu hadirin, urang hadir di majelis ilmu wengi ieu kanggo memenuhi undangan sahibul hajat,
tasyakuran pernikahan. Gugun Sugiarto, Gugun Sugiartonya orang Sunda namanya Sugiarto, namina Sugiarto. Gugun sareng Neng Widya. Urang sadayana rata-rata parantos nikah, parantos berkeluarga. Tadi sahur pembawa acara panganten bari, panganten basi. Gugun sareng Neng Widya panganten baru. Wengi ayeuna urang diundang menghadiri walimatul urus, tasyakuran pernikahan Gugun sareng Widya. Pernikahan Bapak Ibu dina agama Islam mangrupikeun ibadah. Lamun urang ngalakonan pernikahan berarti kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala, mangrupikeun pengabdian ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah dina Al-Qur'an lamun urang ngabuka Qur'an, istilah nikah disebut ku dua kata. Ada kata nikah, aya kata tazwij atanapi zawaj, zauj. Nikah hartosna nikah, tazwid, zawaj, zauj dihartoskeun kawin. Nah biasana kawin sareng nikah sok dibedakeun. Saurna ari nikah mah diteken, kawin diteken. Padahal nikah sareng kawin hartosna sami, teu aya bentenna. Makana dina Al-Qur'an nikah disebut 78 kali, zauj anu hartosna kawin disebat nikah disebat 23 kali, zauj atanapi kawin disebut 78 kali. Hartosna sami, nikah kawin sami. Ad-dhamu wal jam'u, berkumpul secara kebahasaan. Sebab pernikahan perkawinan berarti mengumpulkan dua jenis manusia anu berbeda, terdiri ti laki-laki dan perempuan. Pameget sareng istri dikumpulkan ku hiji ikatan namina nikah atanapi kawin. Janten hartosna sami, hartosna sami. Dina Al-Qur'an disebatkan kata nikah 23 kali, kata kawin zauj 78 kali. Para ulama ngarumuskeun pengertian nikah. Nikah itu aqdun yatadammanu ibahatal wat'i bil lafzi tazwiji wan nikah. Nikah hartosna akad, perjanjian anu mencakup maksud diperbolehkan, dikengingkan hubungan intim, hubungan biologis antara suami istri kalayan ngagunakeun lafad nikah sareng lafad kawin. Nah makana dina pernikahan lafadna angkahtuka wa zawajtuka maktubataka bimahri dzalik, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya kepada engkau dengan mas kawin sekian. Nah lafadna kan aya nikah aya kawin. Nah tina definisi nikah anu dirumuskeun ku para ulama, maka kata kunci nikah anu kahiji akdun, akad. Bapak Ibu, pernikahan perkawinan itu akad.
Akad berarti perjanjian. Perjanjian nuduhkeun nikah sanes nang sakadar hubungan biologis, lain nang sakadar hubungan intim suami istri. Tapi nikah itu peristiwa hukum anu ngahalalkeun dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sateacana nikah Bapak Ibu diharamkan pameget sareng istri ulah-ulah teuing sarebareng bergandengan tangan, hukumna haram, berdosa. Tapi saperantosna nikah halal. Bahkan saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemaluanmu wahai suami engkau letakkan di atas kemaluan istrimu, sedekah hukumnya. Jadi ulah aya istilah malam Jumat sudah Rasul. Sok sanu anu parantos kenging hadisna. Mang Eko ayan teu hadisna anu nyebatkeun sunnah Rasul malam Jumat. Ayan teu. Malam Jumat saur Kanjeng Rasulullah perbanyak baca solawat, perbanyak membaca surah Al-Kahfi. Ari sunnah Rasul mah sanes dina malam Jumat wungkul, memang kewajiban suami istri. Ibadah sedekah. Nah makanya nikah disebut akad perjanjian. Akad anu ngahalalkeun hubungan kelamin laki-laki dan perempuan. Nah makanya disebut akad peristiwa hukum. Anu kadua, kata kunci dina nikah yatadammanu ibahatal wat'i. Peristiwa pernikahan melalui akad atanapi perjanjian mencakup maksudna naon? Maksudna kanggo ngahalalkeun hubungan laki-laki sareng perempuan sebagai suami istri. Itu kata kuncinya. Kata kunci anu katilu dina pernikahan bilafdin nikahi wa tazwij, ngagunakeun lafad nikah sareng lafad kawin. Nah makana tina definisi atanapi pengertian anu dirumuskeun ku para ulama, menikah atanapi pernikahan merupakan peristiwa anu sakral menurut ajaran agama Islam. Hadirin Bapak Ibu, kumargi kitu dina Al-Qur'an nikah disebat mitsaqon ghalidha. Cobi dibuka surah An-Nisa ayat 20 hiji. Disebutkan mitsaqon ghalidha. Pernikahan itu peristiwa sakral, peristiwa suci, perjanjian agung, sehingga Allah nyebat pernikahan itu mitsaqan ghalidha. Dina Al-Quran selain peristiwa pernikahan disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian Allah sareng para nabi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat perjanjian kanggo ngalaksanakeun risalah ti Gusti Allah disebat oge mitsaqan ghalidha. Surah Al-Ahzab ayat 7. Nah makana Bapak Ibu, pernikahan peristiwana disejajarkeun ku Gusti Allah sareng peristiwa besar ketika para nabi, aya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perjanjian di Allah Subhanahu wa taala ketika menerima tugas suci risalah ilahiyah. Makanya pernikahan
kedah diniati dilandasi kuniat anu tulus, anu bersih, semata-mata kanggo ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernikahan tuh sanes main-main gitu. Sebab pernikahan itu hubungannya langsung sareng Allah. Bahkan di hiji hadis disebutkan ketika peristiwa pernikahan terjadi, ribuan bahkan jutaan malaikat menghadiri pernikahan. Ketika pernikahan itu hancur, terjadi perceraian, maka arasy singgasana Allah berguncang. Bapak Ibu hadirin, makanya pemerintah Republik Indonesia ayeuna hampir seluruh kementerian sadayana sepakat kanggo menggolkan program ketahanan keluarga. Menurut data aya 2 juta pasangan pengantin baru setiap tahun, disertai 365.000 perceraian. Anu nikah 2 juta, anu cerai 365.000. Berarti peristiwa perceraian termasuk tinggi. Nah, sementara menurut agama orang, agama Islam, perkara halal anu paling dibenci ku Gusti Allah nyaeta perceraian. Maka semaksimal mungkin saparantosna menikah, jaga pernikahan itu, jaga ikatan pernikahan, jangan sampai terjadi perceraian. Nah, margi nikah itu ibadah. Kumargi kitu Bapak Ibu khususna gugun anu parantos jadi kepala keluarga. Ini Neng Widya ngerti nggak ya? Ngerti nggak ngomong bahasa Sunda ini? Nggak ngerti ya? Cuma unggut-unggut aja gitu. Nanti minta diterjemahkan sama suami, ya, minta diterjemahkan. Tadi Ibu Ustadzah Qori'ah kita menyampaikan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 itu Neng, dibuka ya nanti, tanyakan sama suami, dibuka Gun, surah An-Nisa ayat 34. Allah tidak main-main sama suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal jamak dari rajul, kaum laki-laki, para suami sebagai pemimpin para istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, para suami sebagai kepala keluarga, pemimpin bagi anggota keluarganya, termasuk pemimpin para istri. Qawam dina bahasa Arab mengandung arti melindungi, membimbing, menuntun. Maka dosa besar Gun sebagai suami lamun tetiasa nuntun ka istrina. Jangan main-main jadi suami. Cukup mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahri dzalik halan. Barakallah, dikatakan barakallah cengengesan-cengengesan, padahal setelah itu tanggung jawabmu begitu besar. Bapak-bapak sebagai suami saparantosna nikah berarti amanah berpindah. Anu tadina Neng Widya lamun teu salat, anu berdosa sepuhna, lamun sepuhna henteu marentahkeun salat. Tapi sekarang ketika Widya tidak salat, gugun yang nanggung dosanya. Awas Gun, teu salat Widya dosa
Gugun. Waktunya ngaji, istri tidak mau ngaji, suami tidak pernah memerintahkan, maka tanggung jawab suami. Qawwamuna 'alan nisa. Awas ulah cengengesan Gugun. Ya, tanggung jawab sebagai suami, sebagai pemimpin keluarga. Jadi lain nang zaukur masya nafkah lahir itu suami. Makanya pernikahan bukan berarti main-main. Kumargi gitu hadirin Bapak Ibu anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Dina pernikahan suami istri kedah memperhatikan fungsi suami istri. Menurut Al-Quran, suami istri itu diposisikan az-zawaj. Naon hartina az-zawaj? Az-zawaj itu pasangan hidup anu seimbang. Jadi lamun diibaratkan sepertos manuk. Ya misalkan manuk. Diibaratkan manuk gaduh jangjang. Ayat sabaraha Bapak Ibu jangjang manuk? Ayat 2. Lamun jangjang manuk dua-duana sehat, manuk tiasa ngapung tah henteu? Tiasa ngapung. Lamun manuk jangjangna dua anu hiji terluka, tiasa ngapung tah henteu? Lamun dua-duana eta jangjang gering, tiasa ngapung tah henteu? Sami suami istri caroge, istri diibaratkan seperti manuk anu ngagaduhan dua jangjang lamun sehat dua-duana maka manuk tiasa ngapung. Kinten-kinten Bapak Ibu upami pameget caroge sareng istrina misalkan istrina teu damang, pamegetna sehat saimbang tah henteu? Tangtos henteu saimbang. Atanapi istrina sehat pamegetna henteu damang, saimbang tah henteu? Teu saimbang. Awas Gun, Widya, suami istri itu bagaikan burung yang memiliki dua sayap. Kalau mau terbang maka dua sayap harus berfungsi. Sayap terluka salah satu, maka burung tidak bisa terbang. Dua-duanya tidak berfungsi, apalagi. Maka jadilah suami istri yang berfungsi. Makanya Al-Quran menggambarkan surah Al-Baqarah ayat 187, suami istri diibaratkan seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri laksana pakaian bagi suami, suami pun laksana pakaian bagi istri. Itu Al-Quran. Pakaian memiliki fungsi anu kahiji, pakaian kanggo nutupi aurat. Aurat dina bahasa Arab terambil dari kata aro, yauru auron. Hartosna sesuatu yang memalukan ketika dipandang, sesuatu yang wajib ditutup karena kalau terlihat akan terjadi aib. Suami istri kedah berfungsi saling menutupi kekurangan masing-masing. Ingat Gun, Widya jauh-jauh di Jakarta jadi istri Gugun, pasti aya kekurangan. Jennifer Lopez, kenal Jennifer Lopez? Oh, kenal bapak-bapak pasti.
Jauh teuing lah Jennifer Lopez mah. Saya kira-kira Luna Maya. Jennifer Lopez seorang bintang film Hollywood Amerika. Cantiknya luar biasa. Tapi tetap aya kakurangan. Kakurangan naon? Bokongna itu diasuransikan 10 miliar. Berarti kan lamun bokongna bae diasuransikan 10 miliar, aya kakurangan. Semua manusia memiliki kekurangan. Secantik apapun seorang wanita pasti kurang. Segagah apapun seorang pria pasti memiliki kekurangan. Suami istri kedah saling menutupi kekurangan masing-masing supaya seimbang. Istri gaduh kekurangan, suami aya kekurangan, maka kekurangan masing-masing tutupi dengan kelebihan yang ada. Pasti gugun aya kelebihan tapi gaduh kekurangan. Sami Widya oge gaduh kekurangan tapi pasti aya kelebihan. Maka kekurangan istri tutupi dengan kelebihan suami, kekurangan suami tutupi dengan kelebihan istri. Jangan pernah mengungkit kekurangan masing-masing. Nah biasanya Bapak Ibu rumah tangga goyah, yang akhirnya terjadi perceraian kumargi suami istri mempermasalahkan kekurangan. Jadi lamun aya kelebihan tuh syukuri, kekurangan anak ditutupi. Itulah suami istri laksana pakaian. Anu kadua, fungsi pakaian kanggo kesehatan. Urang nganggo pakaian kan supaya sehat, supaya henteu kapanasan, lamun nuju musim hujan supaya henteu kahujanan, kedinginan, supaya sehat. Maka suami istri kedah berfungsi ngajaga kesehatan masing-masing, sehat jasmani, sehat ruhani. Jasmani nasehat, ruhani nasehat. Lamun ngajaga kesehatan jasmani, insya Allah rada gampil. Ningali istri muriang tiasa dibantun ka dokter, ningali caroge lieur tiasa dipasihan obat. Tapi anu namina kesehatan ruhani ya anu rada sesah. Sebab kesehatan ruhani menyangkut masalah batin. Nah ya nurada sesah. Kumargi kitu Bapak Ibu, aya pun paman mantan kepala KUA, parantos ngolotok undang-undang nomor 1 tahun 1874 tentang perkawinan. Dirumuskeun arti perkawinan pernikahan. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ieu rata-rata definisi atau nabi pengertian ini lewat, henteu direnungkeun. Padahal ini rumusan dirumuskan oleh para tokoh di negeri ini. Kumpul para ulama, kumpul para politisi, kumpul para praktisi hukum, kumpul tokoh masyarakat, kumpul tokoh-tokoh di negeri, melahirkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Di dalam pernikahan anu pertama kali digarisbawahi ikatan lahir
batin. Bapak Ibu, pernikahan itu ikatan lahir batin. Berarti nikah mengikat batin, sanes nang saukur mengikat lahir. Saparantosna diakan nikahkan jadi suami istri, berarti tidak hanya lahirnya, tidak hanya badannya yang terikat, tetapi juga batinnya terikat. Dimanapun berada, dimana bae ayana, maka status orang sebagai suami istri. Naon margina, margi batinna terikat. Bang Eko, upami ayah caroge sareng istri ketika menikah, nang saukur diikat badan na wungkul, diikat fisikna. Di bumi suami istri, tapi ketika di Kuningan, carogena ya di Kuningan, istrina di Ciwaru. Pas ditaros tos gaduh istri teu acan, ngakuna teu acan. Naon margina, margi ketika menikah anu diikat nang saukur fisikna lahirna wungkul. Nah kumargi kitu caroge sareng istri kedah terikat batin. Pelihara istrimu, jaga istrimu supaya fisiknya sehat. Ada rezeki silahkan beli lipstik supaya istrimu cantik, beli bedak supaya istrimu bisa berdandan, beli pakaian supaya istrimu bisa rapih berpakaian. Tapi ingat, batin istrimu juga dipercantik. Lidah istrimu kalau bicara supaya santun. Nah berarti iya suami istri sanes nang saukur ngajaga kesehatan lahiriah, tapi oge kesehatan batiniah. Dijaga tata cara nyarios sareng sepuh, sareng mertua, sareng keluarga. Nah makana sanes nang saukur sehat jasmani, sehat badan na wungkul, tapi saling ngajaga kesehatan ruhani. Anu katilu, fungsi pakaian kanggo keindahan. Bapak Ibu nganggo anggoan tuh supaya indah. Nah biasana lamun yuswa parantos 40 kaluhur, pameget rajin nganggo peci. Istri anu tadina henteu nganggo jilbab biasana yuswa 50 kaluhur rame-rame nganggo jilbab. Jujur lamun ditaros ibu-ibu kunaon nganggo jilbab. Oh ini kan syariat Islam, tapi dina hate nama jang nutupan huis kusabab rambutna parantos barodas. Biasana pameget rajin nganggo peci lamun usia 40 kaluhur, pas dibuka rambutna parantos berubah. Pakaian untuk keindahan, urang nganggo pakaian supaya indah. Maka suami istri berfungsi supaya saling memperindah masing-masing. Keindahan manusia ketika mampu memakai pakaian takwa, sebab pakaian takwa tidak pernah tidak pas, selalu tepat. Lamun orang meser batik di toko cantang tupas, meser lancingan di supermarket cantang tupas, tapi lamun anggoan takwa pasti pas. Maka suami istri hendaklah saling memperindah diri masing-masing dengan pakaian takwa. Saur Kanjeng Rasulullah, lamun wengi
lamun wengi tahajud sasarengan, lamun sholat ke masjid ajak suami istri sasarengan, lamun belajar Al-Quran ajak sasarengan. Ia namina suami istri memperindah dengan pakaian takwa. Hari sahur orang Ciwarumah jadi kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak, hirup sauyunan sampai pakotrek itu. Nah ya berarti fungsi suami istri sebagai pakaian. Bapak Ibu hadirin, dina Al-Quran surah An-Nisa ayat 18 disebutkan suami istri supaya rumah tangga tiasa sakinah mawadah warohmah, maka kedah memfungsikan muasyarah bil ma'ruf. Gugun Widya, suami istri harus mewujudkan muasyarah bil ma'ruf dalam keluarga. Hartosna saling memperlakukan suami istri kalayan hade, memperlakukan suami istri dengan perbuatan dan sikap yang baik. Saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hiji hadis, khiyarukum linisaihim, suami terbaik adalah yang terbaik pada istrinya. Suami anu paling hade ka istrina. Nazim kuring bade naros ka ibu-ibu. Kinten-kinten di Ciwaru ayah henteu caroge anu hade ka istri batur. Ayah henteu seurnya mangeko seur. Ayah henteu di Ciwaru aya caroge santun ka istri batur seur. Ayah henteu caroge anu berehan ka istri batur tapi pelit ka istri sorangan. Eta nu namina ka istri sorangan merejang balanja dihitung, merege hese cek bahasa India nama. Tapi lamun ka istri batur wah berehan pisan. Saur Kanjeng Rasulullah, bukan suami terbaik jika hanya baik pada istri orang lain, tidak baik sama istrinya sendiri. Bukan suami yang baik jika santun kepada istri orang lain, tidak santun kepada istrinya sendiri. Bukan suami yang baik jika kepada istri orang lain begitu sopan tapi kasar sama istrinya sendiri. Aya nu kieu di Ciwaru. Sim kuring mah gaduh data di Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. 60-70% terjadi perceraian ternyata anu ngagugat istri. Dina ilmu fikih disebut khulu. Istri menggugat cerai pada suami di pengadilan agama. Alasanna naon? Alasanana seueur suami anu ngalakukeun KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nyarios ka istri kasar, ringan tangan, sering memukul istri, memperlakukan istri tidak manusiawi. Ieu namina KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami terbaik
adalah suami yang paling baik pada istrinya. Aku adalah seorang suami yang paling baik untuk istriku dan untuk keluargaku. Jadi lamun bapak ibu ngaraoskeun rumah tangga tenang, tentram, adem, ayem, lembut, itu berarti rumah tangga bahagia, rumah tangga sakinah. Makanya ayah hiji keterangan sim kuring te wantun nyebatkeun hadis, tapi ya keterangan baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorgaku. Rumah tangga laksana sorga. Gambaran sorga dina hiji doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daros salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Dina hiji doa sorga disebat daros salam, tempat anu penuh ketenangan, tempat anu penuh kedamaian. Berarti lamun dina hiji keterangan gambaran rumah tangga laksana sorga, berarti rumah tangga anu dihuni ku ahli sorga, rumah tangga anu dihuni dilebetna penuh kedamaian, penuh ketenangan. Jantan upami caroge sareng istri ngawujudkeun dina keluarga penuh ketenangan, penuh kedamaian, berarti rumah tangga laksana sorga. Tuh Kanjeng Rasulullah kan upami manggil ka istrina tara manggil nami ibu, anu dipanggil ku Kanjeng Rasulullah selalu panggilan-panggilan kesayangan. Manggil ka Siti Khadijah, ya Habibatallah, wahai wanita kekasih Allah. Manggil ka Siti Aisyah, Kanjeng Rasulullah manggil ya Humairah. Humairah bentuk musaghar, hartosna kemerah-merahan, sebab Siti Aisyah pipinya kemerah-merahan. Ayat di Ciwaru istri anu pipina kemerah-merahan seueur, tapi direkayasa campuran bedak sareng lipstik digosok merah supaya katingali indah. Wanita yang cantik apabila pipinya kemerah-merahan, tapi Siti Aisyah pipi kemerah-merahan tanpa lipstik dan tanpa bedak, maka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya Siti Aisyah, ya Humairah. Terjemahan bahasa Ciwaruna kinten-kinten cantik, gelis, cinta, darling, sayang. Mangeko upami ka istri manggil sayang atau manggil oh bebeb gitu. Manggilna bebeb. Pokoknya mah terserahlah Bapak Ibu. Bade manggil bebeb mangga, bade manggil cinta mangga, manggil sayang oke, manggil apalagi gitu, cantik, gelis, mangga. Panggillah dengan panggilan-panggilan kesayangan supaya istri tersanjung. Memanggil istri dengan panggilan kesayangan ibadah berpahala. Nah, Kanjeng Rasulullah masih contoh ka urang seperti itu. Bapak Ibu, ieu namina rumah tangga laksana sorga. Rumah tangga laksana sorga berarti tanggung jawab suami istri.
Lamun suami istri berusaha menciptakan suasana sorga, pasti orang tiasa ngarasakan rumah tangga laksana sorga. Nah biasana ibu-ibu caroge hoyongna istri anu salehah. Istri anu salehah saur Kanjeng Nabi, idza nadorta sarotka. Upami caroge ningali ka istri, maka ningali nabae tiasa nyenengkeun caroge. Memandangnya saja Gun sama istri itu merasa nyaman. Jadi Widya, kalau suamimu memandangmu, maka buatlah suami senang. Sok sanajan tunjangan kinerjana tukina can cair 3 bulan. Bikinlah suamimu senang. Memang mudah diucapkan tapi sesah dipraktekkan. Nah kan hari dina rumus pegawai negeri mah biasanya mangeko rumus pegawai negeri tanggal 1 sampai tanggal 10 istri itu tidurnya terlentang. Oke, tanggal 11 sampai tanggal 20 biasanya miring. Tanggal 21 sampai tanggal 30 akhir bulan tidurnya tengkurap. Rumus pegawai negeri. Nah, itu rumus pegawai negeri. Makanya ulah dipakai nu kita Widya. Walaupun suami itu belum gajian tetap, kasih servis yang menyenangkan. Nah, itu namanya istri yang soleha. Saur Kanjeng Rasulullah, istri soleha tidak cukup memberikan senyum pada suami, tapi istri yang soleha ketika diperintah oleh suaminya taat. Tapi catatan ibu-ibu, upami caroge marentah ka istri anu diparentahkeun kebaikan, anu diparentahkeun masalah kesalehan, wajib taat. Tapi lamun caroge marintahkeun ka istri piwarang ngalakukeun perbuatan dosa, haram hukumnya taat. Istri bade ngaji dilarang, istri bade sedekah dilarang, istri bade ngalakonan ibadah dilarang, maka teu wajib taat. Caroge marentahkeun supaya istri naribut jeung tatangga, teu wajib taat. Caroge marentahkeun supaya istrina ngabantu perbuatan haram, teu wajib taat. Nah janten kedah digaris bawahi, ketaatan seorang istri yang salehah apabila suami memerintahkan terhadap kebaikan. Lamun caroge marentahkeun ka istri supaya belajar Quran, supaya sholat tahajud, supaya sholat berjamaah, supaya beribadah, lantas istri menolak, maka ini istri durhaka. Nah kedah dicatat gitu. Suami istri soleh solehah. Kumargi kitu Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan supaya suami istri memperlakukan dengan sikap perbuatan yang baik. Muasyarah bil ma'ruf. Bapak Ibu anu salajengna dina Al-Qur'an disebatkeun suami istri supaya rumah tangga bisa bahagia, maka kedah mewujudkan musyawarah. Naon hartina musyawarah? Musyawarah itu bertukar pikiran suami istri kanggo kesepakatan. Janten lamun aya masalah itu suami istri duduk bareng berbicara. Nagugun lamun kamari sorangan ayeuna tos aya istri. Lamun aya gaji musyawarah jeung istri. Gaduh penghasilan musyawarah jeung istri.
Jadi lamun kamari gajihan langsung kaluragung terbalik seminggu mulai nu negor. Tapi ayeuna aya istri, bermusyawarah dengan istri. Apa rencananya? Suami istri bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah untuk menentukan sebuah urusan. Nah iya bapak ibu anu kedah diperhatikan pesan Al-Quran, pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya keluarga orang tiasa kuat, generasi na kuat, keluarga bahagia, dilandasi ibadah. Anu terakhir gun, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, nawiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangi rumah tangga ku Al-Quran jeung negakeun salat, khususna salat 5 waktu. Ulah tinggalkeun salat khususna salat 5 waktu, ulah ninggalkeun maca Al-Quran, sebab Al-Quran mangrupikeun petunjuk. Demi Allah moal barokah, demi Allah moal bagja. Rumah tangga urang lamun henteu ditegakeun ku salat 5 waktu jeung maca Al-Quran. Gugun kamari waktu nikah salah sahiji mas kawin aya Al-Quran gun. Aya Al-Quran. Saur Kanjeng Nabi, mas kawin itu saleresna disunahkeun wujud materi, lain Quran lain alat sholat. Naon margina sabab mas kawin anu disebut mahar mangrupikeun simbol kesiapan fisik seorang suami untuk memberikan nafkah lahir pada istri. Jadi nunamina Al-Quran jeung seperangkat alat sholat tanpa dijadikan mas kawin memang sudah kewajiban. Makanya ya sahabat, ya Rasulullah, saya sudah ingin menikah. Saur Kanjeng Rasulullah, hei kamu menikah, mau menikah sudah punya maharnya apa belum? Saya punya sarung wahai Rasulullah yang saya pakai. Jangan, kalau kamu menikah sarung dipakai mahar, kamu pakai apa nanti? Nganggo naon lamun sarungna dilepas, cuma ngilari heula, dipilari, wahai Rasulullah tidak ketemu, terus punya sendal jepit, henteu gaduh. Saur Kanjeng Rasulullah, apakah kamu ada hafalan Al-Quran gaduh, surat iya surat iya? Jadikan hafalan Quranmu sebagai mahar, sebagai mas kawin untuk diajarkan pada istrimu. Cobi kurang Ciwaru kedah diluruskeun, mas kawin mahar bukan berarti membeli Al-Quran seperangkat alat sholat dijadikan mas kawin, dijadikan mahar, selesai nikah selesai. Sholat henteu, maca Al-Quran henteu. Al-Quran disimpen di pojokan. Saur orang Jakarta mah cek Widya mah jadi makbul dicemak ngebul loba debu, aya ramat lancahna. Bukan itu. Kalau memang kita mau menjadikan mahar Al-Quran, jadikan memberikan pelajaran Al-Quran terhadap istri. Dengan mas kawin mengajari Quran pada istri, itu mulia. Jadi sanes berarti mahar tu Al-Quran. Makanya gun Al-Quran, sholat 5 waktu, jadikan landasan supaya rumah tangga orang bahagia. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu hadirin khususnya gugun sareng Widya, di akhir tausiah simkuring ngingetkeun termasuk kanggo diri simkuring nyalira surah Luqman ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi. Saur Gusti Allah,
kami parantos marentahkeun manusia supaya berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ketika akad nikah dilaksanakan satu acana Rasul mengakad nikahkeun putri kandungna Fatimah sareng sahabat Ali. Kanjeng Rasulullah masihan tausiah. Salah satu tausiah Rasul ngingetkeun ja'alal musaharata sababal lahiqa. Pernikahan membentuk keluarga besar. Maka Kanjeng Rasulullah memberikan nasihat kepada putrinya Fatimah dan calon suaminya Ali. Surah An-Nisa ayat hiji. Salah sahiji wasiat dina surah An-Nisa ayat hiji, wal arham wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, serta jaga hubungan kekeluargaan. Tidak termasuk suami istri yang bahagia, henteu tergolong suami istri saleh sareng salehah. Teu bisa disebut keluarga bahagia lamun keluarga dina pernikahan henteu tiasa ngajaga hubungan kekeluargaan. Ingat gun, saparantosna gugun nikah anu tadina gugun ngagaduhan bapak hiji, ayeuna bapakna jadi tambah. Dulu orang tua cuma di Ciwaru, ayeuna tambah di Jakarta. Jaga hubungan kekeluargaan, khususnya kedua orang tua. Lamun hirup urang hoyong barokah, kuncina orang tua. Sebab Gusti Allah meletakkan nama kedua orang tua nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu mengandung. Lamun teori Imam Syafi'i wanita mengandung maksimal 4 tahun. Teori Imam Hanafi 2 tahun, teori Imam Maliki 1 tahun, umumna 9 bulan. Ibu mengandung dengan susah payah. Lamun usia kandungan parantos dugi 7, 8, 8 bulan. Itu yang namanya ibu tidak bisa tidur. Leres ibu, leres. Tetiasa sare, tetiasa kulem, terlentang susah, miring susah, komo tengkurep. Ngalahirkan perjuangan berat. Lamun normal masih mending, sesar, sakit, nyawa, biaya besar. Lahir anak, teu teuingan lamun aya jelma teu ngaku kakolot. Teori mana? Ayo adu teori yang mengatakan bahwa seorang anak akan bahagia. Tonton sekarang sampai kapan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tonton. Tidak akan pernah bahagia moal barokah lamun aya anak doraka kakolot. Itu ayat teori. Seorang anak lahir dari batu. Wa wassaynal insana biwalidayhi, Allah Subhanahu wa ta'ala netepkeun. Wa fisaluhu fi amain, 2 tahun disusuan di sapi. Makana saur Gusti Allah, anishkurli, berterima kasihlah kepadaku karena seluruh nikmat aku berikan kepada kalian wahai manusia. Tiluhur sausap rambut sampai ke handap sausap dampal.
Sampai kalian bernafas 24 jam, oksigen aku gratiskan 72 juta harganya. 1 bulan aku gratiskan 2 miliar 160 juta. Belum lagi jantung, belum lagi hatimu, belum lagi kamu bisa buang air kecil, bisa buang air besar. Cobi Bapak Ibu, dina sadinten sawengi sabara kali kahampangan, sabara liter dietang teh, gacan pernah dietang. Kalakuan can pernah ngetang hayang lebet sorga. Anishkurli saur Gusti Allah, bersyukur padaku. Wali walidai, berterima kasihlah kalian wahai manusia kepada kedua ibumu. Naon margina, margi tanpa kedua orang tua moal mungkin aya urang. Nah pumargi gitu supaya barokah gun Neng Widya berbakti ka sepuh urang. Mengpeng masih aya lamun tos teu aya hanjakal. Minta restu pada orang tua. Insya Allah rumah tangga urang bakal barokah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Hayu urang sami-sami sasarengan maoskeun doa ka Allah Subhanahu wa taala supados dipasihan keberkahan. Sateacana nyuhunkeun maoskeun surah Al-Fatihah. Pamugi keluarga Bapak Enju Wasju dipasihan kekuatan kesehatan keberkahan, panganten Gugun sareng Widya dipaparin kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga tiasa ngabangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Urang sadayana anu masih berkeluarga pamugi keluargana tiasa tahan, dipaparin keberkahan dina rumah tangga, pasian rezeki anu halal anu barokah anu berlimpah, keluarga soleh solehah, ada hadihin niyah walikulli niyatin solehah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma barik li hadainil arusain warzuqhuma hayatan thayyibah. Allahumma ij'al baina qulubihima mawaddatan wa rahmah wa la taj'al bainahuma tanaffuran wa khusumah warzuqhuma dzurriyyatan shalihah radiyatan mardiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, simkuring nyuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan upami aya cariosan anu henteu merenah. Mudah-mudahan pertemuan silaturahim wengi ieu kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Mengerti tidak mengerti, saya mohon permisi karena waktu sudah dipasti, tugas lain banyak menanti. Karena itu harus diakhiri ngartos tengartos simkuring pada permios. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi